Mamahaja nami pede angge anak keliling lembur amolang ke salilana jojana teuing pangajuna ketua grup abraksi yang munesikat teluk jambe abdi longokan lamina saminggu Mamahaja nami pede anggean keliling lembu di sarangan Abang Jun ketua grup abraksi yang munesikat teluk jambe abdi kasepian teu aya Mamahaja nami pede anggean keliling lembur no ngarencangan hoyong di sarangan Abang Jun ketua grup abraksi yang munesikat teluk jambe gulang gulingan seorangan tiris daya bapak kardi ojek keliling abraksia no ngekepang hoyong di sarangan ibu nyai kau ngejaya unesikan teluk jambe anu bagus sekepang abis sambungan ingat waktu papacangan paker mantan lurah pos 5 nanya sedaya sami ngalam papacangan bakjana kayak lumayan teu aya pangjuna ketua grup abraksi yang unsikat teluk jambe nu ngarencangan golang gulingan sorangan Mamahaja nami pede angge anak keliling lembur anu bager deui hoyong di sarangan Abang Juna ketua grup abraksi yang teluk jambe anu sayang mau kuring Mamahaja nami pede angge anak keliling lembu mon kuring palinarake Bajuna ketua grup abraksi yang unesikan teluk jambe kumaha bapak kardi ojek keliling abraksi yang di sarangan ibu nyai kau ngejaya teluk jambe Bajuna ketua grup abraksi yang teluk jambe kumaha mageningana Mamahaja nami pede angge anak keliling lembur mona pikir guring geus ngai Bang Jun deui anu bager deui Bang Jun ketua grup abraksi yang unesikat teluk jambe di sarangan Mamahaja nami anu sayang cicir di mana abalas mana aki jarum super anu nyilang sarangan pagelaran daya luhur anu bagus cicir di sadadi peti ciang Bang Jun ciang keremidang Pangajuna ketua grup abraksi yang unesikat teluk jambe pikir ngait kasaurah palang siang kajong jona Bapak Haji bungsu 2 saati anu ngagaduhana barang antik anu bagus Bapak Haji bungsu 2 saati anu ngagaduhana barang antik
Lasmana Aki Jarum Super anu nyenek sorangan pede sayurana Tanjung Priuk Kintas Pagelaran daya luhur ciang dengan tati nu ngagaduhan neng Dinda Ayu Lestari Pagelaran daya luhur pikir ngait kasa urang palang siang jam jojona Bang Jona ketua grup abrak siang sikat teluk jambe deui saya yang disarangan mama hajana mi pede angkean keliling lembur pikir ngait kasa urang Bang Jona ketua abrak siang teluk jambe palang siang kajojona geludrama Bang Jun galudra di Panyamerang Bang Jun ketua grup abrak siang teluk jambe Basia jangpung puruta Mama hajana mi pede angkean keliling lembur anu bager jalan luyu kahirupan mun ibadah pangeran jalan luyu apa nanti anak manohara mamah nanti anak manohara pagelaran daya luhur palang siang kajongjona pikir ngait kasa urang palang siang kajongjona grup radio Pandasari nu balageun palang siang kajongjona Bapak Haji Ade Sahrudin wakil ketua grup abrak siang di ayun mah di ayun ku samping laduh di galeong ku karemo Bapak Haji Ade Sahrudin wakil ketua abrak siang disarang Mama Haja Herti anu bageus ari di galeong ku karembo mangga saha ite wayah kieu punten apaan ite Mama Haja Herti wah uluh aya naon atuh Mama Haja bade naroskeun Bapak Haji Ade Sahrudin teu enjing teu aya uwi tadi teh pendak di jalan saura bade balanja ka Johar oh kitu leres kinu pami pendak deui wartoskeun uih heula kitu nyawa aya tamu di bumi muhun kin diwartoskeun mangga atuh mangga Bapak Haji Ade Sahrudin Ari ayu
Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia di Galeo ku karembo lah Mama Haja Heretin wagaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe di bumi nuju ngantosan Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia engal-engal Mama Haja Heretin wagaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe di bumi nuju ngantosan punten mangga sadua itu tangari-tangari anu punten-punten apaan anu tadi keneh wah oh Mahaja Herti mohon aya naon deui atuh teu acan uy Bapak Haji Ade teh tadi teh katingali mohon di jalan dina mobil nyandak balanjaan meuni pinu sa mobil mama oh gitu mohon nyamangga tua mangga Ari Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia ayo nambi Mama Haja Heretin wagaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe di bumi nuju ngantosan lah Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia oyong disarang Mama Haja Herti nungang kaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe Bapak Kardi ojek keliling Abraksia anu mana hoyong disarangan ibu nyai kaum Jaya Teluk Jambe diayun-ayun ku sampi Pak Haji Ade Sahrudin ayun ambe ari ayun ambe Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia dia ayun mah Mama Haja Heretin wagaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe dia ayun ku sampi Bapak Haji Ade Sahrudin anu bageus deui sayang Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia disarang Mama Haja Herti anu bageus neng emah jalitri Teluk Jambe eri di Galeo Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia yurang kapayun heula Mama Haja Herti ari ayun ambi Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Grup Abraksia ari di ayun mah Mama Haja Herti wagaduhan yang emah jalitri Teluk Jambe di ayun ku sampi Bang Juna Ketua Grup Abraksia Munisikat Teluk Jambe ari di Galeo Bang Juna Ketua Grup Abraksia Munisikat Teluk Jambe disarang Mama Haja nami Bang Juna Ketua Grup Abraksia Munisikat Teluk Jambe ari di Galeo oyong disarang Mama Haja nami pede anggiana keliling lembur di Galeo ku karembo
Galeo Bukaremo abalas mana aki jarum super nyelek sorangan pede sayuran tanjung priuk lintas pagelaran daya luhur di ayu naku sampi goresan hati selawasa tanda-tanya maminah pede sayuran keliling lembu nah ayah kene kadada mamina pede sayuran keliling lembur di sarangan apa asnala abdi nyari kana jurang anu nispu mamina pede sayuran keliling lembur di sarangan bapak asnala nu ngagaduhan icu neng no beri batin pino ku karumaosa paas dalan nu ngagaduhan icu neok anu cantik grup abraksia musikan teluh jame hirup abitne pinuku noda jeung dosa pakar di ojek keliling abraksia jika nate peyong di sarangan ibu nyai kau menjaya teluk jambe motiasa sasarangan di mamina pede sayuran keliling lembur anu bageus leuwih ade bapak asnala nu ngagaduhan icu neng no kanu cantik grup abraksia ngulih sikan teluk jambe yu urang apa pisah wae bapak kardi ojek keliling abraksia ngatampi oyong di sarangan ibu nyai kau majaya teluk jambe nganya selira angin penting abalas mana aki jarum supuran anu nyileng sorangan pedi sayuran tanjung priuk lintas pagelaran daya luhur panapikeun rasa gurih neng tati nu ngagaduhan neng dinda ayu lestari pagelaran daya luhur anu bageus abalas mana yurang sasarangan deui ngaran anjeun ngacidina hate gurih bangunjuna ketua grup abraksia nguna sikan teluk jame dong hanjangan ayeuna Bapak Haji Ade Sahrudin wakil ketua grup abraksia kantun waasna topang tos redang hujan katung nakal
Mama Haji Kosim papani walet biru nalika ngopi Mama Haja Ica anu ngagaduhan enjang aluh anu kasep lolohan Batu Jaya ano saya daun hanjuan apa Natiana Manohara Mamah Natiana Manohara pagelaran daya luhur katebak angin jika anu ngaku bayar bapakku supir nu ngagaduhan jala intan disarang Mama Taci anu sayang Mama Taci anu bagus monokuri padidarangki monokuri ngapalidarangki kumaha ngojayanana bapakku supir anu ngagaduhan jala intan disarang Mama Taci anu satia kacaroge anu sayang disarang Mama Iwik anu rapi sampai dirancang monokuri pikir kereng Kang Dang paninengan disarangan Mama Neng paninengan Cilebolintas Mandasari anu sayang Kang Ana Suryana aparat sajadah sesepuh bayur lemah duhur anu bagus kokosan abuah kokosan Bapak Wakil karya sakadaekna kokosan bantun dilapi hoyong disarang mamantin ngagaduhan neng rata Jang Agus bayur lemadu yuran urang hiburan Kang Amil sarya nu ngagaduhan itu Jang Muhammad Jang Pais mamahna ada anu ngagaduhan neng Sipa bager teuing Jang Ilham si bongsor bayur lemah duhu nyangakeun kawilujengan nyangakeun papaang duren anu bagus Abi kamu Walabo bogohan deui Bambuna Bandar Ayam entong grup balik moal ngiriman mo putus hoyong disarangan Ibu Ati pede nasi uduk dipayunan oleh sikat teluk jambe pekat benang sok bisa disambung deui
Babona panar ayam ento grup balik mual ngiriman mual pekat cinta di sarangan ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe anu bagus soal cinta tong dipake kaulina abambuna panar ayam entong grup balik moal ngiriman moal mohon geus maske ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe hese mudrik papisah Bapak Kardi ojek keliling abraksi yang diserangan ibu nyai kaum Jaya teluk jambe tapi omang abapun benar ayam entok grup balik mual ngiriman mual hoyong diserangan ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe mohon tahan bisakah usapku setan apapun benar ayam ento komo lamu apapun benar ayam ento grup balik moal ngiriman moal dong dipake kaulina hoyong diserangan ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe mohon gas maske hesemon rek papisah Bapak Kardi ojek keliling abraksi yang diserang ibu nyai kaum Jaya teluk jambe tapi untuk mohon boga pokok cucu neng aini anu bagus anu sayang neng aini deui anu bagus tanggung jawab moal kamu abapun panar ayam ento grup balik moal ngiriman moal tapi untuk ibu ati pede nasi uduk payunan unsikat teluk jambe momongan kabuku cucu bang juna grup abraksi yang unsikat teluk jambe anu sanggup neng aini anu bagus neng aini anu sayang tanggung jawab moal kamu Bapak Kardi ojek keliling abraksi yang diserangan ibu nyai kaum Jaya teluk jambe tapi lamun mona boga kaboko cucu ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe deui sayang ibu ati pede nasi uduk di payunan unsikat teluk jambe pager deui sayang deui neng aini anu bager samoja seramalati kaca piring sisi cai Bapak Haji Ade Sahrudin wakil ketua agrasia kaca piring sisi cai Bapak Haji Ade Sahrudin ketua abraksia gomang soja abalas mana aki jarum super nyelak sorangan ati neng tati anu ngagaduhan neng dinda ayu lestari pagelaran ayu luhur
barang putih papaang bos angkot cengkong duren anu bager tapi eling barang putih apa nadiana bandara sabuna jeli pengoboran di sisi gunung papaang bos angkot cengkong duren sawung di handapenan abdi melangkah pundung kemana neanganan bapak RT mali 55 kamana neanganan ya papaang bos angkot cengkong duren kikin cira dinale apa nadiana bandara sabuna jeli pokok jaya Muara papaan di pikiran asangi pirarasaan asa ayah grup abraksia nobala lagu serat salira wong eta ditos katampi disangking serat katresna sabudara abalas mana aki jarum super anu nyelek sorangan anu bagus geningan lepat dukaan undut mundur abalas mana aki jarum super nyelek sorangan pipisahan serat halira abalas mana aki jarum super anu nyelek sorangan pedek sayuran tanjung priuk lintas pagelaran daya luhur tinu ngagaduhan yang dina Ayu Lestari desapu serang aturan sok sia apa natiana Manohara Aprianti teka badana mamah natiana Manohara Aprianti pagelaran daya luhur jangan jaya moal laksana menang baca pipisahan
tenan naon abalas mana aki jarum seperno nyilek sorangan pede sayuran tanjung priuk lintas pagelaran daya luhur pon gitu apa nanti anak Manohara Aprianti mama nanti anak Manohara kahoyong salira lalap bota ngajarin tungku pandiri tengah inget abalas mana aki jarum seperno nyilek sorangan pede sayuran Tanjung Priuk teka-teka malina no mongkara orang tepung luhur pangku sutra danas nonya jas kiwari ngantuk ahlan emot no kamari tetep surti abalas mana aki jarum seperano nyilek sorangan pede sayuran Tanjung Priuk lintas daya luhur ayeuna dukaku maha apa nanti anak Manohara Aprianti di sarangan mama nanti anak Manohara anu bageus abalas mana aki jarum super anu bageus samoja sareng malanti kaca piring sisicai kemasakan buati Bang Jun ketua abraksi yang di sana mama haja nami pede anggean unesikan tanuk jambe kepiling berang peti abalas mana aki jarum super lain apa nanti anak Manohara Aprianti mamah nanti anak Manohara Aprianti lain-lain daun awi abalas mana aki jarum super anu bageus kaca berem di taberan lanca berem Papa Haji Ade Sahrudin lanca berem di taberan Bapak ang bos angkot duren lain abalas mana aki jarum super anu bageus baca abdi Bapak ang duren lain baca abdi aki lepoy abas buah-buahan abalas mana aki jarum super baca dengan dirinya Papa duren anu bageus samoja geninganna abalas mana aki jarum super samoja sareng malanti Papa angduren abalas mana aki jarum super
kaca piring sisi cai aki lempoy anu bager apana diana bandara sabuna jeli momana dia kaca piring sisi cai apalas mana aki jarum super nyeluk sorangan cium lai kerak lai papa andore japati belang jajan apalas mana aki jarum super anu bager bingolai gimana pilapati papa andore aki jarum super anu sayang apa Natiana Manohara Aprianti Mama Natiana Manohara rungkun kasus sisi sumur kembang bodasing arulang balas mana aki jarum super nyeluk sorangan kembang bodasing arulang apa Natiana Manohara yang akan kawilujengan geningan abalas mana aki jarum super anu bager kemang soca buah hati tapi eling berang putih kerasa tayanu nyata langsara diri abdi kutana kesalawasna ayah yana putra suna pedemi ayam anu bager lah daya dihirup disapu batu abdi yang mah yuning ngalaka abdi yang mah yuning ngalaka ya kaboro kabawa ku angin kahujanan kaibunan ge pantasna ayah yana putra suna pedemi ayah pedogria kahujanan gipantasna tebenang lesu padolang tebenang diurang salah ayah yana salah jengna tebenang di pika memet tebenang di bebeng joke balik nanya ka sorangan du diri kumaha teuing ayah yana putra suna pedemi ayam penogriya lamun kieu salawas lamun ke salawas namun bisa boleh deui di dunia karen
kotana kieu ari nasib kadarat benadi singlar mama hajanera lemanu ngagaduhan jajaka ganteng pasir panjang kasaha abdi nyalindu titip diri sang badan ayah yana putra Sunda pedemi ayah pedok gereja kotana kieu nasib abdi majar maneh aki jarum super reka huma ari kacai mah tadi mati ke iya Allah aduh papa tadi mati ke majar maneh Bapak Haji Ade sesepuh Bandasari arek ngarunya kunaon mah tengah jadikeun piaja sanatin wayang ka Bandasari wae unesikan Teluk Jambe tengah jadikeun kokosan ayeuna buang kokosan Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Abraksia kokosan geninganna Mama Haja Herti nu ngagaduhan Ema Jalit di Teluk Jambe bager teuing bakar di ojek keliling abraksi yang diserangan ibu nyai kaum Jaya Teluk Jambe satu tanda Papa ngaduren anu bager satu tanda mega bola aki lepoy bos buah-buahan aki lepot bos buah-buahan anu bager aki lepoy Papa ngaduren apa Nadiana Bandara Sabuna Jeli anu sayang apa Nadiana Mamah Nadia cicir di mana Papa ngaduren cicir di sadadi peti abales mana aki jarum super nyilek sorangan cicir di sadadi peti ciang geremidang ngahatur ke Bapak RT Mali 55 aki lepoy manara buah-buahan di lagu tepang sono patapa di papangkungan Bapak RT Mali 55 patapa di papangkungan hoyong disarang
Mama Dewi Putra Ciputa ya lagu Bapak RT Mali 55 akile poe bandara buah-buahan ya lagu tepang sono Mama Dewi Putra Ciputa Citarum Tunggak Jati patepang sarang si Mabdi Pak RT Mali 55 alias akile poe bandara buah-buahan Mama Dewi Putra Ciputa Citarum Tunggak Jati Manawi bahana kaanggo ti abi sapara kaca Pak RT Mali nyangkakeun mah kawilujengan Pak RT Mali 55 akine poe bandara buah-buahan nobang hoyong disareng Mama Dewi Putra Ciputa Citarum Tunggak Jati temunggu akhire poe anu bager temunggu di kasenian pamilekeun apa Nadian Mama Nadian bandara Sabona Jeli malah nyepang anu ngagaduan Jang Dian anu ganteng simpang Tunggak Jati anu sayang bere mawe kasasama Bapak RT Mali 55 alias akile poe bandara buah-buahan papayuna hoyong disareng Mama Dewi Putra Ciputa Citarum Tunggak Jati anu bager Papa ang bos angkot tengkong dure Papa ang bagara deui sayang deui lain Papa ang adore daun awi ari lanca berang ditawarang Bapak RT Mali 55 lain-lain milik abdi Papa ang dure milik gengang di hareuya porang mah apa Nadian bandara Sabun Jeli disareng Mamah Nadian anu banget sawung di mah Jang Dian anu ganteng si Tunggak Jati sawung Dian dapenana Papa adore deui anu bager akhire poe bos buah-buahan Papa adore akhire poe bos buah-buahan aturan ngapayun deui cangkurila manokina akhire poe bos buah-buahan entepina regang awi Mama Dewi Putra Ciputa Citarum Tunggak Jati lamun bener mikatina apa Nadian bandara Sabona Jeli disareng Mama Nadian anu ngagaduan Jang Dian anu ganteng di simpang Tunggak Jati abalas mana pede sayuna bakalaran daya luhur ngaturkeun alias aki jarum super anu bager ya laku tepang sono patepang mah sarang si Mapi patepang sarang
baget Kang One anu baget yelah ku tepang sono Kang One kawe 8 patepang sarang si abdi patepang Kang One kawe 8 patepang sarang si abdi kekenciran si hore ma panatiana Manohara Aprianti si hore acara meleweng ma panatiana Manohara Aprianti pagelaran daya luhur di pikiran ari di pikiran eyang ana Suryana sesepuh Bayura Lemaduh si hore kagungan dengan Bapak era teh lima ya laku alias aki lepoe bandara buah-buahan ya laku tepang sono patepang mah sarang asim abdi patepang sarang asim abdi mangga nah ayah saha yang tadi luar enak punten ya piraku teu apal pan ieu teh eyang anak Bayur Lemaduh teh anu katelah mama oh eyang anak leureung nah bade naon kitu eyang anak teh hoyong kenalan mama oh gitu sadar Lumawi eyang napangan kumaha kitu eyang teh hoyong terang si mama sahajenengan abdi rewas eyang anak janggot putih ngarejag asa kagebah tong rewas biasa we mama apaan wasta abdi teh mamah nani Yuningsih anu katelah anu ti Subang eyang anak eta kitu nah aya naon atuh eyang anak janggot putih teh sawangasulna kang teh sahajenengan tumorojo ka abdi Tampalarapan apa eyang anak anu katelah
Oh, eyang anak janggut putih. Gaduh maksad pada ngiring mikanya. Ye gerada ngokeun eyang anak janggut putih sesepuh bayur lemah duhur. Gerak maka eyang anak wakcakeun masih balaka. Eyang anak janggut putih sesepuh bayur lemah duhur kanggo abdi tika pungkur segala pintu terbuka. Gerak maka eyang anak janggut putih moal nyoreyang katuga. Masing balaka eyang anak janggut putih tika bungku abi mah pintu terbuka. Gerak kumaha deui eyang anak Bok manawi mama teh kacan rimpitan akang bade bumelan jeung arencangan. ye gerak kuping gede eyang anak ulah bohong eyang anak papa teh bisi kabandung eyang anak janggut putih bayur lemah duhur ngaku berjaga padahal di bumi raiku putra. Samoca geningan eyang anak janggut putih samoca saramalati alah samoca saramalati kaca piring sisi cai abalas mana aki jarum super nyileuk sorangan kemau soca geningana papa anggore kemau soca buah hati aki lepoy anu bager aki lepoy dinu sayang kepilih barang penting apa nadiana bandara sabona jeli di sarang mamah nadia tapi elik barang penting papa duren kikit cira Bapak Haji Maryusin hoyong disarang mama haja yoyo anu ngagaduhana gabel ku tak wargi alah di pikiran asa ngipir rarasaan asa aya geuninganna apa bos angkot cengkong anu bager aki lepoy bos buah-buahan di pikiran
naon anu dibela jauh gede saja Bapak Haji Marang Yusi na pendukung setia Banasari anu bagus ripuh gede sangka Haji Mariusin pendukung setia Banasari hoyong suka-suka senang jana sangasara Bapak Haji Mariusin pendukung setia Banasari mengandi hajat Mama Haja Yoyo ngagaduhana gabela kuta wargi sagara ombang-ombang Mama Haja Yoyo ngagaduhana gabela kuta wargi kangenna Mama Haja Yoyo ngagaduhana gabela kuta wargi sangasara bongani haja duh geningnya hoang akina gilang sarang nenekna gilang abdi nuju hiburan saha anu sumping akina gilang disarang nenekna gilang anu keur olah-olah wae di kebon gabel pasir kaliki anu sayang kuka simpatian cinta dulu-duluran Bapak Haji Mariusin pendukung setia Banasari saha anu sumpi yang diserang Mama Haja Yoyo nu ngagaduhan kabeh kota wargi anu bageut teu disangka ari angke akina gilang nenena gilang anu keur olah-olah wae di kebon kabeh pasir kaliki sagara ombak-ombakan Bapak RT malih 55 ke keninang akilepoy apa Nadian apa narasa buana jeli disarang Mamah Nadian ujang Dian anu ganteng pisan mon kuring Bapak Haji Ade kasepuhana Bandasari mon kuring malih narangke kumaha ngojayanana Mama Haja sanati ona sikat teluk jambe kumaha ngojayanana mona pikir kuring geus nae Bang Jona ketua grup abraksi yang mun sikat teluk jambe kumaha ngobaranana Bapak Haji Ade Sahrudin wakil ketua abraksi yang anu bageut kumaha Abales mana aki jarum super nu nyileuk sorangan PD sayuran tanyo priuk lintas pagelaran daya luhur anu bageut ea tati anu ngagaduhane dina Ayu Lestari pagelaran daya luhur cauraca Papa Anduren cauraca turun jantung
Banasari dan penyiar radio Banasari Banjur lemah duhur jadi keturuyan anak Bapak Mantri kaya teknisi radio Banasari di sarang ama mahajali di poponcoran banget Mona pikir aku ringkes naik ngumaha ngubaranana Bapak Haji ayo anu ngagaduhan bulu sarebu kumaha ngubaranana Mona pikir kuring geus kait Bapak Haji RW Asum Ketua Gardu Jaya di sarang Mama Hajaro kaya nu ngagaduhana toko serba ada di kabela pasir kaliki kadang-kadang mah akinali deblek juri radio Banasari di sarang Nenek Halime anu simpati kabela pasir kaliki kadang-kadang ami cai nang ajul apa di gambaran Bapak eret meranin kucena Gardu Jaya di sarang aku mawacem anu bagus abang-abang abdi hina Bapak eret megolun abrak jaya bager pisang Boyong di sarang mama anak pasir kunci kemang wera daun turi ayang lewongan wae kepiting katojo bulan kokosan batu di lebih Bapak Haji Mariusin pendukung setia Banasari sapeting asa sabulan ngantosan salira sumpi seperti ngasa sabulan ngantosan salira sumpi Bapak Haji Mariusin pendukung setia Banasari di sarang Mama Hajayoyo ngantosa Mama Hajayoyo nu ngagaduhana kabela kota wargi salira supi monepat silidang dosan sangkan janten Bapak Haji Mariusin pendukung setia Banasari sauyun mah Mama Hajayoyo nu ngagaduhana kabela kota wargi sangkan jantan Mama Hajayoyo nu ngagaduhana kabela kota wargi dasa uyuna
asuma ketua gardu jaya ari kaawona mama hajaro kaya nu ngagaduhana toko serba ada kabel pasir kaliki sing luyu Bapak RT Rani mengkuncena gardu jaya anu bager sing luyu sapi lulungan hidup dai akin alim debeng jurik manasari di sarangan ini halimi hidup cai kene Bapak Haji Mariusin pendukung Setia Banasari hidung tadi kene tong kere Mama Haja Yoyo nu ngagaduhana kabela kota Baraki Bapak Haji RW Asuma ketua gardu jaya tong keret Mama Hajaro kaya nu ngagaduhana toko serba ada kabel pasir kaliki di sisi gunung Saudi anapunana Bapak Duren akhirnya poy bos buah-buahan abdi melangkah nungku mahane anganana apa Nadiana bandara sabuna jadi disarang ama Nadian ujang dia anu nganteng abdi melangkah nungku mahan Bapak Duren ngobaranana ya abales mana aki jarum super anu nyelek seorang anak pede saya yuran Tanjung Priuk lintas pagelaran daya luhur neng tati anu ngagaduhane dinda ayu lestari pagelaran daya luhur kamana neanganana buat tiris paranya pasti ngalahura jika ranga Papa Angdoren anu bager ngalahura ayeuna nama dikora abdi melang kano kudu Mama Haja Yoyo nu ngagaduhana kabela kota Baraki kamanane anganana Bapak Haji Mariusin Mondara Mandira Bangkuang Sekar Wangi kumaha ngobaranana ari kemanculan kembang tanjung kembang saga ladong-adongan kembang saga ladong-adongan tong
boyong di sarang mamaan pasir kunci anu bageus tong